Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bakal calon panganten parantos sumping. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hadirin al mukarram para alim, para ulama tokoh, masyarakat anu ku pribados dihormat. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat wabil khusus ka keluarga besar rombongan keluarga besar bakal calon panganten pameget miwah keluarga besar rombongan bakal calon panganten istri anu ku pribados dipihormat. Puji sinar sekurang sangkakeun ka Allah anu Maha Agung anu teu woleh ngalimpahkeun rahmat sareng barokahna kanggo urang sadayana sehingga urang tiasa kumpul ngariung paamprok jonghok di ieu patempatan anu berbahagia. Shalawat sinar salam mugia tetep tercurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi bana wa nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo ka kulawargina ka para sahabatna tug dugi ka urang selaku penganut ajaranana mugia urang keng sapaatul yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wargi sadaya anu sami nyaksi takdir teu meunang dipungkir kadar teu meunang disinglar di mana tos dugi kana waktuna di dinya pasti datang mangsana jatuk rame kalayan dikawitanku bismillahirrahmanirrahim prosesi upacara adat mapag bakal calon panganten pameget sejak dikawitan. Mangga ka teknisi kanggo musikna dinyalakeun. Demi mangsa satemna hirup teges papasangan ringkalna buku berang jeung caangna buku penting jeung weringna jeung di antara tanda-tanda kakawasaanana geus diciptakeun pikeun aranjeun pasangan hirup pikeun aranjeun rasa asih di antara aranjeun sangkan aranjeun hirup aya dina kating teriman. Aya asih dina sanubari, aya rasa durian manjang mangsa. Tapel Adam, tapel lahir, tapel batin. Manteng rapi jatuk rami. Jung gerana rarika insan-insan anu papada nyorangan, jeung insan-insan anu layak kararawin di insan papada insan. Saumpama manehna papada waluran, Gusti Allah baris ngaganjar ku pirang-pirang kaberkahan mantena Allah anu maha uninga, mantena Allah anu maha jembar. Amin 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 ya rabbal alamin. Pamit pamit kasadaya wargi ka Allah nu maha agung maha welas maha asih nu nyiptakeun segala isi sembahan abdi di papak jajaran mojang di sengitan wawangian haturan anu kasep wilujeng sumping wur kembang malati wur kembang kastori wur malati asih awur awuran di papak jajaka gandang di payungan payung tangtung haturan anu kasep wilujeng ngalangkung wur kembang malati wur malati asih wur kembang kastori awur awuran. Aling-aling sanubari alang-alang nakasmaran katebak ringkang aletan ringkang anu pangantenan umbul-umbul nawa itu warna-warni narik ati maksa jajab kamantena resmi mapat pangantenan mangga kasadaya rombongan keluarga besar yaturanan majang kanggo acara pengalungan bunga manglek malati mangga sadayana majeng kapayun. Kanggo salajengna pengalungan bunga mangle malati anu bade di kalunganku ibu bakal calon mertua kanggo ka bakal calon mantu semangga ibu mangga ibu majeng
Malati pangait ati sangkakeun ka ibu. Malati pangait ati campaka pangikat rasa anu bade disanggakeun ku ibu mangga bismillahirrahmanirrahim ditahan heula Bu kanggo diabadikeun santosa dikalungkeun mangga disalim ibuna mangga ka apa nama jeng ditahan heula sakedar mangga apa dianggokeun untuk semua rombongan keluarga besar mohon dipalih kiri mangga Bapak disalim ke angka apana sayang saparantosna dikalungkeun sareng dianggokeun kantong jas melatina bunga mangle malati mangga di ayeuna urang saling berjabat tangan besan berserta besan semangga dipersilakan untuk saling berjabat tangan saling bersilaturahmi. Mangga kami persilakan besan berserta besan untuk saling bersilaturahmi, saling berjabat tangan. Setelah saling bersilaturahmi, saling berjabat tangan silakan untuk memasuki gapura tenda pelaminan. Untuk rombongan keluarga besar dari bakal calon pengantin laki-laki, kami ucapkan selamat datang wilujeng sumping, wilujeng lenggah di tempat anu parantos di sayogikeun. Ka Bapak panitia hatur punten bila aya nu teu kabagi kursi, nuhunkeun dilenggahkeun, nuhunkeun digenahkeun kanggo calikna bakal calon pengantin sareng keluarga besar rombongan ti keluarga besar bakal calon pengantin istri. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada rombongan keluarga besar bakal calon pengantin laki-laki beserta para tamu undangan wilujeng sumping wilujeng lenggah di tempat anu parantos di sayogikeun. Pengantin sumping sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar bakal calon pengantin laki-laki beserta para tamu undangan. Silakan untuk memasuki musola untuk mengikuti acara akad nikah. Sekali lagi kepada rombongan keluarga besar hatur punten ka panitia barangkali ada yang tidak kebagi kursi nuhunkeun digenahkeun nuhunkeun dilenggahkeun kanggo calikna para tamu undangan. Ya Allah pengantin sumping gening di abring-abring. Boleh untuk memasuki yang musola. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Ya, buat ibu-ibu biasa dipalih kaler. Mohon kami arahkan untuk ke sebelah sana di sebelah kiri. Iya, sebelah kiri musola. Barangkali ada yang mau mengikuti menyaksikan abdu nikahnya, akad nikah, silakan untuk memasuki musola. Rupina sakitu ti abdi selaku pembawa acara upacara adat dan santos rengse acara akad simkuring yang laksanakeun kana upacara adat rendengan. Sakitu nu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ka Bapak panitia nyanggakeun waktos disumanggakeun. Manawi kanggo pemberitahuan acara manawi bade dipayunkeun prosesi ijab kabul akad nikah kituna kanu bade nyaksenan ijab kabul manawi tempatna di Lebet Musola
Hatur nuhun tina peratosanana. Para sepuh bini sepuh wargi sadayana jalaran menawi Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Agung Parantos Sumping oge sadaya para tatamu menawi Parantos Sumping mangga ieu urang di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna li ibadihi nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat anu sami kudu simkuring dipihormat, wabil khusus kersana Pun Guru Al Mukarrom Bapak Ki Haji Dodo Murtado pimpinan umum Pondok Pesantren Yadul Huda beserta keluarga sadayana oge teh hilap teh kakantun menawi kersana Al Mukarrom Bapak Ki Haji AA Saifullah pimpinan umum Pondok Pesantren Rodotul Salibin di Lengkong sami sakulawargi anu sami kusimkuring dipihormat teh hilap atuh kersana Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Agung anu sami kusimkuring dipihormat teh kakantun sadaya kulawargi besar bakal calon panganten pamegat oge kulawargi besar bakal calon panganten istri kersana Bapak Ki Haji Herudin sakulawargi anu sami kusimkuring dipihormat para tamu undangan sadayana bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Dipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah wa syukrulillah dina enjing ieu urang sadayana tiasa kempel ngariung patepung lawung patepang wajah dina raga nyata naksenan pelaksanaan upacara akdun nikah dua bakal calon panganten sakalih. Mudah-mudahan kempalna orang sadaya dina enjing ieu sapapaosna dijuhan ku rahmat sidang magfirah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Shalawat kali salam mugi sapapaosna dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kakantun ka para kulawargina para sahabatna tuga urang sadaya selaku umatna mudah-mudahan urang sadaya kakocoran rahmat ti mantenanana jaja di yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wargi-wargi sadayana menawi kumargi dua bakal calon panganten sakali oge parantos nyata aya di paeneun urang sadayana kumargi sakitu mangga ieu pelaksanaan upacara akad nikah urang di kawitan bae kumargi sakitu mangga ka sepuhna dua belah pihak sepuhna bakal calon panganten istri oge sepuhna bakal calon panganten pamegat supados nyaraketan kangge nganyaksikeun pelaksanaan upacara akad nikah ieu atuh mudah-mudahan dina pelaksanaanna aya dina kalancaran oge aya dina bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Para sepuh bini sepuh wargi-wargi sadayana manawi sate acan pelaksanaan upacara akad nikah manawi ieu acara bade dikawitan ku nyaeta awasan ayat suci Al-Qur'anul Karim malah mudah-mudahan aya barokahna khususna kangge nyaeta panganten dua panganten sakalih umumna kangge urang sadayana. Manawi kangge nyaeta awasan ayat suci Al-Qur'anul Karim bade dilantunkeun ku kersana Bapak Ustadz Ade Abdurrahim waktos keempat disumanggakeun. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakersana Bapak Ustaz Ade Abdurrahim parantos nuturkeun wawasan ayat suci Al-Qur'anul Karim mugi ayatna kangge anjeunna umumna kangge urang sadaya anu ngupingkeunana. Para sepuh pin sepuh wargi-wargi sadayana manawi alhamdulillah salajengna waktos disemakeun ka kersana Bapak Naib anu salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahadani wa harama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fayayul hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sabila. Faqala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi kalayatil liqaumin yatafakkarun. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tunkahul imra'atin li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li ashabiha wa li diniha batbatidin tarofat zada. Qala aido an nikahu sunnati famrokiban sunnati falisa minni.
Sadaqallahul karim. Al mukarram kasepuhan guru sim kuring kewin hajian nuhun hormatin. Para ustad, para haji anu sami hormat, Bapak Kepala Desa, sinareng reng-rengan anu sami hormat, wabil khusus keluarga agung calon pangantin pamegat sirang istri anu sami hormat. Puja puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci kalian kudrat irodatna alhamdulillah. Urang tiasa ngariung dia majelis anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala dina raraga nyaeksan hiji peristiwa anu amat sakral nyaeta ijab kabul pernikahan antawis Muhtarin sareng Neng Nina. Pamugia dua calon pangantin jadi jantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Salawat sareng salamna muga dipasurakeun ka junjungan urang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabat, para tabi'ina, nya kitu ka urang salaku umatna. Pamugia urang di dunya rawairat ing syafaat matana amin ya rabbal alamin. Para sepuh miwa pargi sadayana supados tanyang kolong kana waktu sim kuring salaku baca tikah urusan agama Kecamatan Sindang Agung. Hapunten bade marios ka calon panganten margi nembe pendak jeung sim kuring ieu teh bilis lepat nami nya nami Muhtar Rudin dena hiji Muhtarudin gitu ya. Hah? Mukah. Mun mukah. Mukah. Kada hati-hati karena sok rusak gitu ya. Terus salatana mukah gitu ya. Mukah Tarudin. Nah. Kaha gitu ya. Rama Patar Sudin. Dena hiji. Tanggal 14 Juni ya. 11 dia ge ngetes jeung lepat ya mah. Sana mina ieu ka Bogoh teh. Aya. Hah? Ayanya. Tanggal lahirna apa? Tanggal sabaraha teh teh? Nyantos satulah. Geus lila ya teh taarufna mungkin. Ya. Lamun teu lama tara apal kana ka Bogoh tanggal lahir teh. Kadang-kadang ibu geus pokok aya tanggal lahir. Siap tes heula. Bahasa halan. Wah mantap, lancar. Para sepuh ngapargi sadayana satu acana kana acara khutbah nikah panginten pamundut ti Neng Nina kangge nuhunkeun diwalian ka sepuh waktos sinareng tepat disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak yang teteh cintai dan sayangi, teteh sangat bersyukur bisa terlahir sebagai anak bapak dan mama. Teteh menghaturkan permohonan maaf yang seluas-luasnya jika selama hidup teteh hingga sampai dewasa ini banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan dari kata-kata teteh yang kurang berkenan ataupun perbuatan teteh yang tidak pantas dilakukan kepada mamah dan bapak. Pada saat yang baik ini, teteh mohon kepada bapak
untuk merestui dan menikahkan Teteh dengan pria pilihan Teteh yang Teteh cintai dan sayangi, yang insya Allah dapat menjadi imam yang baik dan membimbing Teteh. Pria yang penuh tanggung jawab bernama A. Mukhtarudin. Teteh mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang yang luas dan kebaikan yang tulus yang telah Bapak berikan kepada Teteh sejak dalam kandungan hingga terlahir dan dewasa saat ini. Mohon ridho dan keikhlasan Bapak untuk menikahkan Teteh dengan A. Mukhtar. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Teteh juga memohon doa restu kepada Bapak dan Mama agar perjalanan rumah tangga Teteh dan A. Mukhtar nanti senantiasa rukun dan damai, sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang Bapak sayangi. Teteh, anakku yang Bapak cintai dan sayangi, Bapak telah memaafkan segala kesalahan dan kehilafanmu, serta mendoakan semoga pernikahanmu nanti akan senantiasa rukun, damai, serta penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teteh, di saat yang berbahagia dan baik ini, insya Allah sebentar lagi akan Bapak izinkan kamu dengan calon suami pilihanmu yang bernama Mukhtarudin. Pesan Bapak, jadilah istri yang solihah, yang dapat menjaga kehormatan suami dan keluargamu kelak. Semoga ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai rumah tanggamu. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan Ananda Mukhtarudin, saya titipkan putri saya kepada engkau untuk kau jaga dan kau sayangi, bimbing dan didiklah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kalian berdua kelak. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para sepuh, para sadayana, satajanakan acara ijab kabul, disuwunkeun ka kasepuhan kangge wejangan, khususna kangge panganten, umumna kangge urang sadayana. Pamugia wejangan ti kasepuhan seueur manfaatna kangge urang sadayana. Waktos cenah bati semua. Allah hadratihi bina wa syafi'ina wa qurrati a'yun sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila abihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa azwajihi tahirin min ahli baitihi ajma'in wa ila arwahi awliya'i ta'ala alifina billah wa billah wa ila arwahi masyayikhina min masyariqil ardi wa maghribiha wa min yaminiha ila shimali wa arwahi ajdadina wa jaddatina wa abaina ummahatina wa ikhwanina بحقهم على الله وصلنا الله عليه كلهم ويجعل أولادنا كاملا عن سالم رحيم ويشفي مرضانا شفاء كاملا عاجلا لا يغضب ثم يجعل هذا العقد عقدا مباركا عقدا يفتخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يخدمنا بالحسنى على هذه النية وعلى كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikaha wa nadaba ilaih wa harrama as-sifaha wa wa'ada alaih. Faqala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tazawwaju bin nisa'i fa innahunna ya'tina bil mal. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam raq'atani minal mutazawwij afdalu min 70 raq'atan minal 'azab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa insyaallahu minasy syakirin. Al-mukarramun, para alim ulama, para ajengan, para kiai, hadir Kang Rai Kiai Tilengkong, putra pangarsa almarhum Kang Ajengan Harun. Oke pun adi Kiai Haji Apipuddin, Pak Kuwu, Pak Naib, sareng seperangkatna. Utamina tangtos Kang Rai Kiai Udin anu nuju bingah sareng keluarga Mukhtar di Seklok. Sateacana disimkuring muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah disimkuring sakulawargi tiasa hadir nyumponan pangulem Sohibul Bait Kang Rai Kiai Udin kanggo ngahadiran akatikah putra Kang Ajengan Udin Nina ka putra karasa dua nana alumni ya Mukhtar di Seklok. Sateacana kadua keluargi ngiring bingah sareng ngiring doa pamugi Allah Subhanahu wa taala ngaijabah pamaksadan dua kulawargi ti babakan reuma sareng ti Seklok sehingga buktos rumah tanggi anu di idam-idamkeun ku sadaya anu rumah tangginya itu rumah tanggi anu sakinah tentram didampingi ku mawadah sareng rahmah oge di bayuan ku berkah tinu suci luyu sareng doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Moga Allah ngabarokahan ka hidep dua-dua dina waktu hidep manggih kabunga ku cara syukuran. Syukur dina waktu hidep keur bunga. Wa baraka alaika sareng mugi Allah ngaberkahan ka anjeun dua-dua dina waktu anjeun nganyang hareupan kasusah. Tapi ulah loba teuing sing loba bungahna rumah tangga. Ari bungah terus moal aya ngan sing loba bunga. Dina waktu hidup keur bunga sing loba syukuran, lamun hidup keur aya kasusah sing sabar. Wa jama'a bainakum fi khair, moga Allah mengket rumah tangga hidup duaan ku beungketan anu hade. Eta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sateacana khususna ieu kapun anak da masantren dibekalan ilmu hidup dua-dua nina jeung Muhtar ilmuan da puguh masantren
Ari pinter mah ulah-ulah muhtar uana ge teu pinter ieu ngan ari ilmuwan mah pasti da puguh masantren. Jadi titip ti ua hiji yakinkeun ku hate husnudzon ka Allah Subhanahu wa taala bahwa pertikaan hidup teh hakikatna memang takdir tinu maha suci kadar tinu maha kawasa anjeun ngarangkep kanina. Ibu Ramana, Kang Ajengan Udin, Tiseklok, ngurus ngajajabkeun hidup dua. Tapi prakna hidup ngarangkep kanina, ya hakikatna kersa Allah Subhanahu wa ta'ala. Numawi sing saya sangka ka Allah, sing husnudzon ka pangeran, sehingga rumah tangga ulah silih salahkeun. Mas saya sangka teh ku ngarangkepna muhtar kanina, ngarangkepna muhtar kanina, insya Allah diberkah. Asal hidupna balener, hidupna jalujur, Allah pasti nganterkeun hidup kana naon nu dipika cinta, dipika dicita-cita ku hidup dua. Meureun titip ti ua mah manfaatkeun ilmu. Sabab ilmu ti ya Allah mulyana luar biasa. Lamun teh mah geuning dina kitab aya keterangan lamun budak ngaji, budak tetangga umpama ngaji ka kiai ka ustad ka ajeng nembe maca bismillah tilu jalma dihampura ku Allah indungna bapana jeung nu ngawurukna. Jadi cek urang mah luar biasa. Jadi anjeun muhtar sareng dina sing jadi jalma anu sok mahabbah karena ilmu ku cara ngaji ulah bosen ngaji ka hade. Kadua ngajarkeun ilmu kaleresan hidup mah terus jelas pimanfaatkeunana di Jakarta di mana bae ge sarua ngamanfaatkeun ilmu mah sae ngamanfaatkeun ilmu berkah ngan biasana nu sok rada dipikasieun ku para santri mah biasana ekonomi biasana. Dina kitab mendakan aya seorang ayah ti Baghdad ngirim surat ka putrana. Bahasana teh kieu alaika bil ilmi urus ilmu sing bener. Jadi ngawuruk sing dinas, ngajar sing dinas, ari teknis mah duka di PAUD, duka di sanawiyah, duka santri lembut. Eta mah teknis namina. Sok urus sing tanggung jawab. Painip takorta, lamun kebenaran hidup teh butuh nang arajal mah hirup gitu, butuh duit, butuh segala, palakamalan, pakana lakamalan ayalah duit. Isim guring dibekalan ku guru ti pasantren do, jadi kiai tong riweuh ku dahar, nutara sarolat ke bararang hakan. Jadi alhamdulillah teu keder ti barang balik ke urusan dahar. Udud gitu pada hari kiai malah banusok arudud nu garapleh bege di pos ronda arudud malah kiai tukang ngurus ilmu hese udud palaika bil ilmi urus ilmu painip takorta pakana lakamala mun aya kabutuh insyaallah Allah bakal tugening para ajengan para kiai dilengkong di mana-mana teu aya masalah Allah yang berkah urangna sing bener. Nomor kedua, painistagna eta pakana laka jamalan. Lamun muhtar teh beunghar, boh beunghar harta, boh beunghar jiwa. Aya nu mere teh dikabaturkeun, wah gaya. Abdi mah geus teu butuh sedekah. Jung betuh ka ustad anu sae ngan ulah pura-pura. Ari butuh mah tarima. Ulah pasea jeung nu mere istilahna. Lah meureun sakitu naon deui atuh manfaatkeun ilmu gitunya panjang ari kudu dicaritakeun mah rumah tangga mah kieu atulah hayang sakinah mawadah usum nu sakinah mawadah warahmah bermaksud meureun sakinah eta teh jalma nu sakinah rumah tanggana sok didamping ku mawadah jeung rahmah ngan dihijikeun sakinah mawadah warahmah kieu tilu cenah ya wa istri ya rumah tangga geus hampir 46 tahun 45 tahun inaja ka indung budak kawa istri naon sih salaki anu matang ngabetahkeun pamajikan tilu hiji tanggung jawab
kahade ulah boga anak ditempukeun ka tetangga eling tuh menang ngagawean urang ari geus jadi di ka tetangga sing tanggung jawab gitu timimiti hamil bro diurus tuh cara mertua tanggung jawab meurana ya jigan udin nina tadi ti kandungkeun terus datang ka ayeuna ngajodoh kawas apa Muhtar sareng ibuna ieu baheulana dikandung ku ibuna di Bayuan diurus di pesantrenkeun jadi ta eta ngaranna tanggung jawab. Kedua sing pengertian ai pengertian teh pan aslina ge teh udah lalaki jeung awewe mah beda Muhtar. Jadi engke aya adaptasi beda lembur ieu mah bebakan reuma itu mah seklok dijolok gitu ti maleber ngidul jauh ka kidulna ge. Di lamun aya budak beda sautak saeutik adatna sing pengertian lalaki mah tidituna memang geus beda jeung awewe istri pamungket katilu kebebasan ulah ditekannya pemajikan gitu lain berarti bebas teh bener bebas teh maksudna kitu we naon marana jalmi gitu insyaallah lamun hidup tanggung jawab pengertian dan kebebasan sehingga teu kagok nina teh ngobrol ka urang teu kagok gitu. Teu ngarasa tertekan sabab aya pamajikan nu kieu cenah cece urang mah cenah ge ari salah ka di imah teu rudet nah aduh atuh da teu kaop teu kaop telat naon cenah nyoroan cai popolotot cenah jadi sing betah dua cirina jalma nu betah rumah tangga lamun jauh rindu lamun deket angot sono gitunya jadi sok aya nu betah nanti jauh tah tapi ingat baik jauh betah urang mah jauh rindu deket nyaman gitu eta tuh naon deui masalah ibadah itu ieu mah geus didak kita balataknya sakitu ngiring binga ngiring doa Muhtar nina barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka kersana pun guru anu parantos nyata ngasihan pituahna mudah-mudahan aya manfaatna khususna ka bakal dua panganten sakali umumna kangge urang sadayana amin ya rabbal alamin. Atuh anu salajengna manawi urang laksanakeun upacara ijab qabul akad nikah kangge imam syahidain disunjikeun Allahna anu kahiji kersana Bapak Kiai Haji Afifuddin anu kadua manawi di mangga Kang Aa di Lengkong mangga mangga sadayana manawi ngiring nyaksana mau ragu akan saksi dan kiai dua. Para sepuh miwafar sadayana sadasana kana cacep kabul mangka urang bersiah manah urang kawasan istighfar sareng sadat wabil khusus kedua calon panganten ngiringan aqulu qauli hada fastaghfiru lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat Allah ya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim mangga astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا مختار الدين بن ترسدين وجوزك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف وتصريح بإحسان بسم الله الرحمن الرحيم يا مختار الدين بن ترسدين angkahtuka wa jawaztuka makhtubataka binti Nina Siti Munawwarah bi mahri asri dilgoman halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mukhtaruddin bin Bapak Tarsudin, angkahtuka wa jawaztuka makhtubataka binti Nina Siti Munawwarah bi asri groman minad zahabi halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألف بين مختار ونينا كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين إبراهيم وسارة وكما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه. اللهم ارزقهما ذريات طيبة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para sepuh, para sadayana, alhamdulillah acara Jabu Kabul Paratus Rengse kantun penandatanganan berkas-berkas pernikahan ninana bade dikadiakeun tamu ala. Ninana bade dikadiakeun. Nina istri AA anu gelis ku AA diantos di masjid atas takiat hoyong ningali Nina.
Bapak Rusta diantos di payun. Bapak Rusta diantos di payun di sholat. Bapak Rusta, ya. Bapak Yayan, Bapak Rusta. Bapak Rusta, Yayan, Payun. Kita masukin aja. Kita nyari deh. Masukin guys. Ya, bayu. Oh jadi itu sih. Persepuh miwafal wargi sedayana alhamdulillah acara jab kabul partos rengse simkuring selaku pecantika tika terusan agama Kecamatan Sidang Agung nuhun dengan di Banten di bila acara sanu kirang pernah di mana persepuh miwafal wargi sedayana akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menawi prosesi ijab kabul akdu nikah palantos dilaksanakan kalayan aya dina kalancaran
Kituna manawi simkuring mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sina Agung Kesyabutan Nasionalna kalayan di akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ka kulawargi di Hindu Haji eta nepi ti lengkong bilih bade sakantenan maneh foto bersama mangga diantos. Salajengna manawi mangga acara disanggakeun kangge serah terima atau bila khusus ka sadayana para tatamu anu aya di lebet mah dihunkeun karena Allah diantos.